Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakan Abdi Parija kelas 12 PS 2 beri nyandakeun warta nu judulna ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran telah bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyangakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tibaheula tu kakiwari teu saeutik nu ngahajan nyar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan yang kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu daganganna teh nyaeta Uda Supriyatna, urang warga Garut nu geus ulasan tahun dagang baso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabuyuan kulawargina. Tina ladang balantik teh butikna ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 100.000. Nuturkeun Ude jeung padagang sejenna nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutana atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tatib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Sakinten wae ti abdi, punten bae kalebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.